Sing. Sing. Penting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jeung supaya nu pinuh ku kaendahan pikeun asih nu mungkara duaan ngombar lamunan pewe kaya Bapak Haja hayang hirup sauyunan hanjak ka nikmat durian teu sangka bet bisa pegang horeng miyun ni balebat Bapak Haja ngon ukur mata tibelah tangan tainga Ibu Cici ku hari yana asik kuring nu dibikin teu nyana geuring leungiteun anu bageun horeng peti panung tungang penting harita anu mawa kabagjaan kadeudeung rejeng katresna baru akay anu bageun hese mapalerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri perih salawasna panuta kunaon tega Bapak Aceh horeng tos aya gentosna kapayun cenah jang teh aturan Bapak RW akay miwah Ibu Bapak Haja Ibu Haja panganten istri panganten pamangkeun Bapak Asep besan miwah Ibu waktu patuk kerja carita mere
janji jangan supaya no pinuh ku kaendahan pikeun asih no mungkara doa ngombar lamunan hayang hirup sauyuna hanjaka nikmat durian ku sangka abet bisa pegang horeng mio niba-leba ngan ukur mata tibala tangan tainga ibu haja ku hariana asik kuring nu dibikeun tanyana geuning leungiteun horeng pati panuntungan penting harita anu mawa kabagjaan kadeueuh rajang katresna hese mapa lerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri perih salawasna panutan geuning sulaya bapak hajat ibu hajat horeng tos aya gentosna bari neta dina lolong krangana kicau urang sawang neng ani deui lalang sayang murek bulan teh nembong
dapuku aya no andi buah hate aya nada tos kacaki lan madu katilaskan bawa peti tak tresna nu bisa mepele kuring ini anjas sawas mi asih sangkan wawaki rek semua sing jadi kenyataan hawa segar angin lirik ngalindungan ngaharewo si bulanan nu kasih jungjuna kuring jangaji sakna karandapan rasa dedeh ayeuna tos kacangki serga payung bulanai Bapak Saman kahatur aturan Bapak Senan atur penting iya urang tepung jeung muasih selisih bebapasaman katresna nepungkan geni bari nete dina longkrangna kiceul urang sawang Bapak senang lalang sayang murek penting iya ulet teh nyaang ngaku bayang Bapak Saman nu tawaleh merek janji geni rasa bagja dapuku kaya no nyandi Bapak Senan anu bager buah hate Bapak Senan deui aya nama tos kacangki aya Bapak Senan bulan madu hati lemah bawa penting Bapak Senan cinta tresna Bapak Saman goler lupis mepene kuring geni
mama kue sagu kembang dawa kembang dawang tekuk telur pami moye mama andai anu bageun doyan 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 gemuyuk yen wangsul kulane melu kembang bolet mamaan kue sagu kembang dawa tekuk telung pame moyek mamaan anu bager yen wangsul mah kulane melu ari liang paparu akai anu bager yang liwung kembang jambe tong rek ngelek kanu keresosa ulah waka ibu hajat ngaheroyan ari liang 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 liwung kembang jambe diketuk kete mama anu bager anu sayang yen wangsul kulane melu kembang bolet di tengah sawah tangkal nama tangkal arey-areyan tong rek ngelek ibu haja kanu keresusah ulah waka ka abdi teh ngaheroyan ari liang 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 liwung kembang jambe diketuk ibu imas kapayunan ibu imas sawer laguna kembang bolet ibu imas di tengah sawah tangkal nama ibu imas arey-areyan tong rek ngelek kanu keresusah ibu imas ulah waka ibu imas ngaheroyan ari liang 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 liwung ibu imas kembang dawa diketuk kete tong rek ngelek ibu imas anu mana kapayunan ibu imas hoyong di sawer laguna aya cenah ibu imas anu bager sawer heula anu sayang ibu imas disayang sayang hatur nuhun mama tong rek ngelek kanu keresusah ulah waka ka abdi teh ngaheroyan kembang belit kue sagu kembang dawa ketuk daun torek melek kanu keresusah urang ulah baker ari liang 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 liung kembang jambe tutup ketel torek melek
kanu keur susah urang ulah sok ngaharaya asih munggaran Bapak Anda anu bage anu mawa kabagjaan Pak Anda kapayunan jadi implengan dina peti pangantenan aya Bapak Anda mustika pegat Panda kapayun heula katilas raheut gudawa aya Bapak Anda rasa ngoleang Bapak Anda diri asa kumalaya aya Bapak Anda atur nuhun Bapak sing tamal-tamal rezekina amin si munggaran mastikeun wageuh ngalengkah Panda atur nuhun hayasna napas mangkek pasrah sumera atur nuhun Bapak Anda anu mana nyarang kabunga nah bakal kacek dina sejarah tapi kiwari kadede yang lagi barang peti ngan ukur kari wasna najan angkang subaha daya karena no puguma gening panjang duriatna wa ito kapayun cenah wa ito loba panghalang
Mustika pegat perwe akai katilas rahet kumawa rasa ngoleang diri asa kumalaya juring kang lempang masakkeun wakahna
Sumerang papasangan wa itu ranggana kabuna ibu hajat nah baka kecatan dina sejarah. Panganten Bapak itu sarkim ayah. Oh wilujeng wilujeng. Sepasi jika nyaksi diri abdi pias-pias sagala paningan Kang Adi anu bagus ketambias ge panginten angin asih nu bihari Bapak era akae kapayun tadai ngalusan diri panganten istri panganten pamagot pias-pias sagala paningan Bapak adik sadaya abdi katambias ge panginten harapan pangarwe akan urang sing jadi utusan panganten istri dan harapan Kang Adi anu bager urang sing jadi utusan da Kang masih sok nek datang asih anu dihari sanajan diri tinggal sapasi ibu hajah alim jadi laib diri wa itu kaparayun asok nyalalawer di antos sadayana ayo panganten di antos sawerana panganten Adi eku sasama bulan sepasi diganyaksi diri abdi miatias sagala paninggal kata mebias ge panginatun asih nu bihari tadai ngalusan diri sanajan diri ngasa pasti abdi alif laib diri harapan kiwali ukura harapan daben datang di langit masih baranang
matak baur lamun Aturan diri panganten nyawer. Panganten pamangkat sanajan nyawer. diriti ngasa pasi panganten Aya panganten. abdi alih Hei. laib diri Atur nuhun panganten. kumacel mang itu Harapan kurang asing jadi utusan dagang masih asap datang harapan Kang Adi anu bager orang asing jadi utusan dagang masih asap neangan aduh aduh mata paur kata lanjur sanajan atur diri nuhun Pak Adi tinggal sapasi Kang Adi anu bagus Ali menjadi laib diri atur nuhun Kang Adi sing awet umur mun tulus mah mun tulus padanya peti anu mana Bapak RW Akai Ibu RW Akai anu bager haturan deui ka payung duh diri mah panganten istri masih cari ngaji masih ngeling barang penting Kang Adi anu bageus masih ngeling barang penting Mah tati Ulan Mama Ella eta Pak Adi masih kena sumangetnya masih kena calingeurnya
dina sawangan kenaon sakraja datang labai salira imu imut ngahudang rasa saja salira jantan saksi geter asing urang aduaan mung hancak kageningan ukun lamunan ada di bengkel bangsa enak harapan harapan anu marangan ngarep ngarep ada di bengkel bak Jawa tina kanan aya ada di bengkel aya ada di bengkel mun penting gas jemping mikailing ada di bengkel hariring midang ada kuasa orang ada di bengkel bengangan anggang haritanya kupan di tahun ada di bengkel genep puluhan ayeuna kesekasan ada di bengkel deui kajong ajanan cek ingatan rumah sana dan harapan disangka keselakasan ada di bengkel deui lo aya ukur catatan lajanka bagat carita mana saker kumawasa mau bakal laksana ada di bengkel angin kersa mantena diaturan ke ada di bengkel aya ada di bengkel
deui bongan hari tanya kupan di tahun mah genap puluhan ada di bengkel anu mana ayeuna betlekasan ada di bengkel deui kajong jonan ceking ngedang rumasa nenden harken disangka betlekasan ada di bengkel deui noya ukur catetan najan ke bagan cerita ada di bengkel deui anu mama manusia teh kumaha mau apakah laksana ada di bengkel angin kersa anjeun ditetap naik deket ada di bengkel deui kapan pas ini hari gaspat ada di bengkel deui janjian mo mika mamat ada di bengkel lambat layat lambat ada di bengkel olah waka ada di bengkel deui hari luluasan ada di bengkel deui jika no putus harapan janjian no hari mikaeman ada di bengkel akhirna mah kuring teh ambon sorang tapi tetep dauk kurimut tak benang di mika mamat jika no odan duriat ada di bengkel lambat layat lambat waktu penting harita hate asa sugema penting anu mimiti anjeun urang ngahiji penting harita anjeunna terus ngasapan sakujur tina awak teu aya nu kaliwat sakujur tina awak teu aya nu kaliwat dedeu enggal gerah-gerah ulah dilamikeun deui enggal regepkeun hate urang hijikeun ulah dilamikeun deui anjeun abdi ngahiji penting harita si aa terus ngosapan sakujur tina awak teu aya nu kaliwat sakujur tina awak teu aya nu kaliwat dedeu enggal gerah-gerah
sregepkeun hate urang hijikeun ulah dilamikeun deui anjeun abdi ngahiji penting harita anjeunna terus ngosapa sakujur tina awak teu aya nu kaliwat sakujur tina awak teu aya nu kaliwat haturan Bu Hajat disarengan ku pengantin keluarga besar Ibu Hajat Bapak Hajat sesawasi apa ayo apa sawer apa sawer ayo apa saurna apa kapayunan apa ku tepira urang duaan kang tuang cikur ngaredok lencang digejrot coe tepatu aduh letep nyepengan mutu apa kapayun apa leat leet nurutu kesangkang sehalada rambai berahan rada peureup matak mereudeuh aduh nikmat abah karedok tencang laseuha lada meniladak laseuha lada meniladak laseuha lada meniladak laseuha lada meniladak abang nyanggakeun karedok lencang ieu abah sayang deui abah piraku teu kabitang karedok lencang karedok cinta sacoet dua gasiling luapan janten kabacaan karedok lencang karedok cinta najan sederhana dituang mirasa janten kabacaan hayu apa pada mau lihat apa sawer apa oh makan dulu habis makan nyawer pada naon ya apa lagu apa sok kapayun apa taca di sawer pada di panggil wae apa ayo kapayun alah apa sok lagu naon apa abah halo katamu dulu diriku di nomor 1 itu dosa saling bersama mengi hari tua saling cinta tetapi setelah kaya berharta Masih keluarga besar Ibu Hajat Bapak Hajat pengantin di atas pengantin kita berdua kau anggap diriku teman biasa pasukan dapur di atas pasukan dapur sama penunggu rumah saja katamu dulu diriku dirimu satu itu dusta dulu kita berencana bagaimana dapat lari dari istri tua
ku korbankan apa saja demi kita berdua. Dulu kita Ayo Abah, ayo. berencana Ayo nenek juga, nenek ditunggu bagaimana nenek. dapat Si. lari dari Keluarga besar Abah. kemiskinan. Ingatkah saat merana ku korbankan apa saja demi kita berdua. Katamu dulu diriku dirimu satu. Oh, oh, itu dusta. Saling bersama mengenai hari tua. Oh, oh, itu dusta. Pengantin anyar diuk ngarendeng menang dandan direnceng-renceng. Geus biasana da ilaharna menang ngagonjang ku salerea. Dina poe harita manena keur bahagia tepak toe lagi tepisan dunia asa nu duaan. Dina poe harita manena keur bahagia tepak toe lagi tepisan dunia asa nu duaan. Panganten anyar diuk karendeng geus menang dangdan direnceng-renceng. Geus biasana da ilaharna menang ngagoncang. Ayo tuh Bu Hajat, Bapak Hajat diangkos. Dina poe harita manena keur bahagia tepak toe lagi tepisan dunia asa nu duaan. Dina poe harita manena keur bahagia tepak toe lagi tepisan dunia asa nu duaan. Sebotol minuman gara-gara sebotol. Ibu Rosnya, Ibu RT Kaparayun atau mau uci ayah Kapayun mak araya tapi ketingali mama puntennya. Percaya Kang Adi mah si bager eta mah tiba lagi sok neng laguna sebotol minuman segara-gara ya. Cek. Aturan Bu RT Ros. Apa ayunan Bu RT? Ayo Bu RT apa? Apa ayo apa? Hoyong disawer ku apa? Neneng hoyong disawer. Ayo apa? Gara-gara sebotol minuman Abah jalana sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Ibu Ros, Kapayun Ibu Ros. Botol minuman Yang mana ia Ibu jalan Ros? sempoyongan. Hobi anak muda sekarang
Ibu Ros yang mana? Ke depan Bu Ros. Katanya kalau lagi kumpul-kumpul pasti ada botong. Tambah lagi sebotol lagi. Ibu Ros dengan Ibu Ros. Ini apa enaknya? Minum sampai berbotol-botol. Ibu Ros sayang. Gara-gara sebotol Minuman yang penting sempoyongan. Bu Ros sayang. anak Muda sekarang yang penting botol katanya. Buat Mama Ros. Asik, asik. pusing karena minum-minuman. Pala pusing karena Minuman, badan resek karena minuman. Uang habis karena minuman. akhirnya kesana sini ngutang. Ibu Ros Mama Ros kapayun. pusing Asik. karena minum-minuman. Asik. Sadarlah oh para remaja, Atur nuhun Mama. bangunkanlah cita-cita Atur nuhun Mama demi Ros. kemajuan bangsa. Sok, Neng Dede Fitri. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda Sekarang yang penting botol katanya. kalau lagi kumpul-kumpul pasti ada Bapak Adi, botol. Bapak Adi. Tambah lagi sebotol lagi. Idih apa Bapak Adi. enaknya minum kok sampai berbotol-botol. Sik. Gara-gara sebotol minuman sempoyongan. Mau Uci. Hobi anak muda Anu mana Mau Uci, sekarang, kapayun. yang penting botol. Buat Mau Uci. Pusing karena Minuman Mau Uci. Aduh pala pager. pusing karena Minuman Mau Uci. badan rusak Karena minuman. uang habis Karena minuman. akhirnya kesana sini ngutang. Mau Uci di Antos mah. Pusing karena minum-minuman. Sadarlah oh para remaja, bangunkanlah cita-cita demi kemajuan bangsa. Buat Mau Uci di Antos. Mau Uci kapayun mah. Biara domba teh dua, domba bikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan, Buat Mau Uci. ngalobaan aranakan ka balad-balad di desa, kaduhur Anu di lembur. kage ulah heran, ulah nanyakeun jalurna. Bisi jadi masalah, bisi jadi fitnah. Mau Uci. Ulah turut campur sabab domba Kuring. domba Kuring di angon-angon ku kuring, di paraban ku kuring, anak nage anu kuring, domba eta domba kuring, di angon-angon ku kuring, di paraban ku kuring, anak nage anu kuring. saha jaluna, Buat Pak Uci. mana jaluna, saha jaluna mah domba adu asal Garut. Dedeh na kerenya ahna
Liri ibarat kabentar ku gelang anjin selaya cinta anjin mi dua kasih lir ibarat temenang kenya hati kuring sa cinta na kuring ari di kieu mang gering aku ngalang layu tumari mamah tumari mang karena takdir tiang widi meren kuring jeung anjeun lain jodona dirasa mang hayang dendam dirasa mah hayang ngabales kanyeri hati kuring kamanina duh ketengah-tengah kire dedeh-dedehna kirenya ahnya ahna lir ibarat ka bentar ku gelap anjin selaya cinta anjin mi dua kasih lir ibarat temenang kanya hati kuring sa cinta kuring ari di kieu mah gering nantu ngalang layu tumari mama tumari mang karena takdir tiang widing meren kuring jeung anjeun lain jodona dirasa mang hayang dendam dirasa mang hayang bales kanyeri hati kuring kamanehna duh ku tengah-tengah gerdedah dadahna kerjaannya lir ibarat kabenta ku gelap anjeun sulaya cinta anjeun mi dua kasih lir ibarat tebenakanya hati kuring sacilata na kuring ari di kieu mah geuring ngatu ngalang ayu tumari mah kana tak